Raja Harun Ar-Rasyid. Raja Harun Ar-Rasyid mah zaman Abu Nawas. Abu Nawas jeung bapana teh digawe di raja. Cak raja teh aing malah coba hayangnya hoye make pakaian masyarakat. Itu sok pagulu-gulu mah di masjid aya naon cekna teh. Jadi raja kuari nyarupa masyarakat. Milu ngaji. Oh, pangajian cekna teh. Tanya jawab jeung kiai. Raja anu naon kitu ngaranna kitu jelunduk nyana teh teu kajahoan raja dihareup ku tanya jawab nanya kiai ulah abdi rek nanya silakan kunaonnya cenah cak kiai eta di jero kuburan teh kafir-kafir jeung jelema nu maksiat teh kapan disiksa bener kan bener tapi anehna eta kafir teh asa geus dikubur haju digali di sisina didengekeun pancena disiksa tapi teu kadenge siksaanana sugan eueuhan atawa genjreng-genjrengan pan kiai ngomong bakalna disiksa bakal jeritana luar biasa sugan ngadenge jeritan saeutik teh henteu ta eta kudu ngabuktikeunana kumaha. Waduh, ceki wah pertanyaan yang sembarangan. Oh, kiai atuh mal pati-pati jadi kiai jangan. Mun teu boga kalapa tuh. Oh kieu. Bapak pertanyaan bagus sekali. Tah eta teh eta mah ulah aneh sebab paeh mah leuwih ti ngimpi bae jelema nu ngimpi. Ente bapak cicing di deket nu ngimpi eta jelema keur diudag-udag orai loba oraina nyana jejeritan di dinya bapak di sisi apa bapaknya oh tante nyana keur diudag-udag orai oh jangan teu cenah tuh kobo eta pae ngimpi bae teu kajahoan ku bener oge cek dia hebat eta terus ngaji deui nyaritakeun pang indah-indahnya jeung pang bagus-bagusna jelema nu asup ka sorga di sorga bakal aya mahkota eta teh dunya jeung isina dibandingkeun jeung mahkota masih keneh muliaan amuran mahalan mahkota ambo cak raja pohara amat ngan haju eureunna ngajina teu kaburu nanya balik raja ka ieu mah aing boga kiai Abu Nawas. Abu Nawas panggil ka dia. Panggil. Aya naon tuan raja? Cenah cek kiai bahwa di sorga eta aya mahkota jelema anu diasupkeun ka sorga bakal dibere mahkota. Bener eta? Bener. Ngadenge di mana eta tuan raja? Ulah loba mah olanan sia. Aing rek nanya ye. Eta mahkotana cek kiai cenah mun dibandingkeun jeung dunia katut eusina masih keneh mahalan mahkota eta bener. Nah dibere tugas ku ari sia Abu Nawas pangnyokotkeun aing hiji bisa teh sia tuh bisa lu teu bisa Abu Nawas bisa kalem bae Abu Nawas sapira nyokot mahkota mah eta atuh tenang bae bisa tulis bisa deh lu tulis Abu Nawas segala tuh Abu Nawas tenang we geus atuh geus dia nyokot keluar Abu Nawas sugan neangan atuh teu Abu Nawas balik we ka ieu ngopi we jeung pamajikanna cak pamajikan aya naon tadi raja eta kita nyokot mahkota di sorga kejo atuh bisa masalah tuh kayak manggil deui nya kok masalah Abu Nawas tenang we Masya Allah ngobrol jeung pamajikan atuh geus we masalah we sok dipanggil deui Abu Nawas ngadap mana mahkota waduh perjalanan anak kene jadi perjalanannya sulit kakak datang ke pertengahan ke can datang atuh tenang we si Abu Nawas penting mah ieu bae heula kayak ayam mahkota bayar ku aing bayaranna kan leuwih mahal tibatan eta mahkota mah cekeun
kerajaan aing jeung kabeh ka kawasan pikeun kasihan penting itu mahkota aya di atas segel tuh teh oke materai bonawas geus kira cokot bae tuh saya balik deui ya bonawas ka ieu ngopi deui jeung cek majikan aya naon atuh nanyakeun mahkota surga tadi cokot aja ku masih apa siap dibantu ke lelen cokot lalu bisa aja kamu nawas ya tadei jangan aja pada siap bener siap bae sepira raja lah raja iya ayo teh kayak tung aku mah lah masalah kos gitu iya panggil kedua kali panggil kitu kene katilu kali Abu Nawas ulah main-main ieu raja sia ai sanggup ai teh sanggup henteu atuh sia lamun sia sanggup kudu ngabuktikeun lamun teh sanggup di sel sia wae oh lamun sel bae cek kuari mah kieu tuan raja kecil nyokot mahkota teh kecil cuman abdi tuduhkeun heula lawang sorgana sebab mahkota aya di sorga lawangna panguduhkeun pantuan raja mah atuh nyaho ka lawangna geus atuh ai geus nyaho mah tah lawangna ulah nu nyokotna aya jin aya orai aya masato di ditu di nu surga tanggung jawab pula nu penting lawangna heula sia nanaonan ya tuan raja deui leuwih nanaonan cek nu bener sia tuan raja mudas sabuk papan teh kieu tuan raja sakabeh perkara aya lawang mun lawangna moal bisa urang ka dunia aya lawangna bobogan mah eta lawang urang ka dunia sia sok macem-macem aja lamun lawang emak urang moal bisa keluar banyak orang jadi pepet malah bener oke sia cek raja teh ja pinter sia lawang kedua memasuki alam barzah moal bisa urang asup ke alam barzah lamun teu melalui lawangna paeh tuan raja kajenting sok gede raja hayang ke alam barzah kudu melalui lawang paeh nah nomor katilu hayang mahkota di surga eta ge kudu aya lawangna ngaranna lawang akhirat geus kudu melalui lawang barzah tas lawang barzah karena ke lawang akhirat kuari mah deuk nanya bae deuk ulah heula apa raja heula sia sok macem-macem cek ulah mah mun raja hayang geus bae tuan raja paeh teu heula ieu kerajaan jang kula sia goblok ka aing teh hebat jasa teh jahe geus sia budawas ih tuh kabeh ge lawangan sapira urang mah kakarak melewati hiji lawang mah atuh mana geus eueuh ku ari cek tah jadi kabeh aya lawangan geus tuan raja ku jenting jadi raja moal bisa waka nyokot mahkota lamun teu melewati lawang maut sanggeusna lawang maut lawang akhirat ke geus didinya kakarak teu kudu dicokoteun ku kula tuan raja nyokot sorangan ge lamun tuan raja henteu ngaguling di jembatan Shiratal Mustaqim sia ka aing gitu ya tuh asal teh jujur bae geus gagulimpang teh eta Abu Nawas Poharajas eta nyampaikeun ngaranna di kerajaan aya tukang nyampaikeun penasehat ka raja nu mantak di urang ge aya penasehat presiden aya penasehat gubernur aya penasehat bupati aya penasehat aya KBG aya penasehatna tah nu mantak ieu lamun gubernur korupsi eta penasehatna nganasehatan henteu sih lamun presiden kabeneran kuari misalna korupsi misal jangan serada mengarah setik-setik misal eta penasehatna nganasehatan apa henteu sih padahal penasehat di kerajaan teh di presiden di urang teh kan aya 5 penasehatna penasehat teh aya 5 eta teh lain lalagaan Masya Allah eta mampuheun henteu nganasehat cara Abu Nawas nganasehatan raja oh bisa bae mahkota mah tuh tuduhkeun lawangna bae cek kana teh pan hebat eta walikullin
faradih walikulin tetep kasaban-saban sahiji dina jenjang manusia anu ngamalkeun kana aturan-aturanna darajatum mimma milu aya darajat-darajat aya tahapan-tahapan pangkat-pangkat sebagai jazaun babales bima amilu tina amal-amal kunukunyana dilaksanakeun min khairin lamun memang manehanana ieu amalna amal bagus boga darajat engke di sorgana lamun manehanana ngamalkeun min sarin kagorengan engke nyana boga darokat tahapan-tahapanana di neraka. Jadi KBG jinjeng manusia teh pada ngabogaan darajat ieu keur carita di akhirat di dunia ge sami bae darajat-darajat manusia darajat-darajat jin eta teh timbul tina mimma amilu pagawean manehanana keneh sorangan pagaweanana 10% darajatna 10% pagaweanana 50% derajat 50% pagaweanana 70% derajatna bakal aya 7% pagaweanana 100% derajatna ge bakal 100% tergantung pagaweanana nu mantap darajatum mimma amilu eta keur carita kahadean keur kagorengan ge bakal dibere darokat engke manehanana boh di dunia keneh darokat eta hartina ngelelep artina darokat teh eta penghinaan hinana kahandap sabaraha derajat tergantung pagaweanana pagawean kahinaanana 10% darokatna 10% pagaweanna 50% darokat 50% pagaweanna 100% kafir aya dinyana mabok aya dinyana judi aya dinyana tek-tek bengek berbagai permaksiatan kabair jeung sogoir aya dinyana darokatna 100% tergantung pagaweanana. Iyalah darajatum mimma amilu kade wa ma rabbuka bighafilin amma ya malu teu aya pangeran anjeun Muhammad sampikeun ka gopir tina naon nu dilaksanakeun ku hamba ku manusia ku jin jeung manusia tara ditoler-toler ku Gusti Allah emangna di dunia gitu di dunia mah aya nu geus itu digawe 15 tahun dibayar 4 bulan ngarana eta kan noler-noler tuntutan hak waria coba ayo ka ditu boro-boronya neuk nyumponan hak buruh tubuh pamarentahna ge keur kredit sarua bae ieu bajeng jelema anu endeu ka dokterna keur diimpus kuari buruh dararatang kabeh ka ditu demo nuntutanana hak lantaran kami teu puguh ieu teu dikerjakan kami teh atawa dikerjakan tapi teu puguh atawa ieu teh buruhna teu jelas dan lain sebagainya tuntutan-tuntutanana puguh dokterna ge keur gering mal bisa tah eta mah kan kos sekarang itu Allah mah wa ma rabbuka bighafilin amma ya malu naon nu kurang dipigawe kontak ku Allah langsung dibalas di dunia dengan derajat manusia mun khair mun bagus urang ibadah ka Gusti Allah boga ikhlas teh 10% derajat manusiana derajat kabagusanna 10% naik kuari boga 20% naik derajatna 20% naik deui 50% naik derajat 50% naik deui ka ditu sampai jadi waliun min auliyaillah 100% di wali gengke aya wali abdal aya wali nukoba aya nujaba aya uropa aya asoim aya muhtar aya imamani aya kutub tergantung kumaha tingkatan keyakinan dirinya ikhlas ka Gusti Allah makin ikhlas tambah derajat makin ikhlas tambah derajat aya anu geus tahapanana 50% melempem teh kahandap tergantung kumaha pagaweanana wari mimiti ngaji geus bisa alfiyah johar maklun mantek kabeh geus ngaji fatul muin oh di sisi lagi geus dijangjangan fatul muin teh datang kacoretan leuwih gede tibatan aslina jamul jawa media haji eta teh ngaji zahir doang nu kos kitu mah dipetakeun ku ari pasaran alfiyah mayar saurang sampah ngaji johar maklun ku ari bayar sampah berarti ngaji jamul jawa mah bayar sampah sebab naon di ojol-ojol jeung dunia sampah tamah kos kitu mah tahapan ikhlas tauh naon semet sakitu berarti
geus gajina teh semet nu di deuleu teh dunia derajat tangan sakikituna bae tapi kuari diikhlaskeun tanpa hayang imbalan ai mere mah ditarima ngan tanpa imbalan pan urang teh kieu ye ikhlas mah kieu ye ikhlas pan bagian mah dunia mah geus maksum contoh ngariung urang teh ngariung muludan misalna panitia geus mempersiapkeun jang mubalik teh 1 juta 2 juta 3 juta terserah panitia kan geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz bagian Kiai Junaid teh 2 juta tinggal Kiai Junaid nu deuk berangkat ka muludanana teh deuk ceramah deuk menyampaikan ikhlas apa henteu bagian mah di ditu moal coplok geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz tinggal Kiai Junaidna lamun berangkat mah tujuanana hayang amplot eueuh ikhlasan berangkat mah ikhlas ieu mah jaina mah moal leungit bakal datang bae geus dibagi di Lauhil Mahfuz tinggal berangkat mah ikhlas apa henteu semata-mata deuk ngagungkeun ka Kanjeng Nabi moal leungit mah 2 juta mah jangan saya tulisanna di ditu moal leungit dihayang-hayang nya teh 5 juta tulisanna 2 juta 2 juta bae 2 juta baik sanajan nyana di ditu langsung ngomong ke panitia naik pesawat mah sajam karena ieu mun ke Kalimantan mau bayaranna mahal pesawat mun ka Singapura mah mahal ieu ge atuh diakurkeun jeung pesawat bae tuh kira-kira bangsa 3 juta 4 juta mah diomong-omong kitu tulisanana 500 mah 500 bae 500 moal goyang tambah tulisan ti Lauhil Mahfuz tergantung urangna hayang apa henteu eta lah hijab tah ngaleungitkeun eta lah nu hese neuk datang ka ikhlas teh capek anu luar biasa lamun teh diarahan ku urang atuh terus bae ojol-ojolan bae nyaritakeun ilmu ojol jeung duit nyaritakeun ilmu ojol jeung agung nyaritakeun ilmu ojol jeung mulia datang ka pae kitu bae rugi lamun henteu dioberan ieu batin urang teh atuh terus bae kos kitu bae tah tahapan jelema teh datang ka dinya bae geus ieu mah bisa orang ngaji kos kitu mah tamang ngaji sampah mulai aing dek ngaji anu bebeneranana di atas syariat ngaji alfiyah jabuatan wali ditendenan ikhlas ngaji Johar Makbun karangan Syekh Abdurrahman Akhdari Jawali teteh tah urang ikhlaskeun nurutan nu ngarangna urang ngaji Fathul Muin teh karangan Imam Zainuddin Malebari ahli Allah ikhlas urang turutan nu ngarangna urang ikhlaskeun di luhur syariat di jerona aya ikhlasan menuju hakikat sabaraha persen urang ikhlasna derajatna di dinya bakal 10% boga ikhlas 10% derajat 20% boga ikhlas 20% derajat 70% dat walikullin darajatum mimma amilu aya anu geus tentrem ngaji jeung santri ngaji jamiahan kabeh beda sejuk jeung kiai eta mah barang aya pilkada jana rada goyang saeuti santri geus lain deui kiai urang kuari jadi kieu kiai urang jadi kieu masyarakat ge kitu keneh mambus ngomongna eta keneh nyanana jelemana eta keneh tapi kok kaambeuna lain deui mobilna salah bensin baheula mah bensinna wah bensin murni teh tapi kuari campur benang meuli nah di sisi jalan campur oli naon kana merekna 2 tak di bensinan 2 tak nu di sisi jalan ge bau amat sih eta asupna sial ta mobil bau enak aing mah komo nu reuneuh mah langsung olap di dinya teu ngambeul eta ge mengolap jangan mah tah mobil bensinna salah ieu ge si kiai menang ti bupati menang ti partai goyang kuari derajatna tuh tadina 50% aya kesejukan jeung aya ketenangan bahasana jeung ilmuna mutiara nu kaluarna kuari mah rada lain deui teu ngeunaheun kok teu ngeunaheun kadengena mulai coplok derajatna turun walikullin darajatum mimma amilu bogan amiluna salah amalna salah perbaiki deh supaya rapi supaya mantep supaya mulus derajat indallah keur carita kahadean derajatna engke makin bagus makin sengit makin bagus makin sengit goreng makin kahandap ngalep darokat wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun Allah moal noler pagawean urang tetep bae jin jeung manusia moal gopil Allah makan anu dipigawe ku urang sesuai jeung kaikhlasanan
Masya Allah nu entek hese urusan ikhlas na doa babari diomongkeun tapi hese namun teu diwarah ku urang atuh hese bae tailah endek ka Allah cek Tuan Syekh Abdul Qadir teh mah ieu teh engke bakalna teh loba pasar di dunia teh bakal jadi pasar kayak dihalain hadis cek Kangjeng Nabi ku Tuan Syekh Abdul Qadir dicaritakeun loba pasar engke banusa teh asup ka pasar teh macem-macem mimiti timbul pasar timbul mall engke mah bakal jadi pasar kabeh global dunia jadi pasar kabeh teu kahartipan ku urang jadi pasar kabeh ternyata horenganan di sisi imah jeung warung encan jadi pasar kabeh tage begitu aya televisi televisi teh eta teh kitu nyaritakeun masarkeun iklan eta pasar ngaranna unggal imah geus aya dipasarkan melalui iklan eta teh masarkeun kerja di pasar teh imah urang teh kuari meuli HP tak bae jadi pasar imah urang keur ngisi ge transaksi berapa emang barangnya udah ada ya udah ya terus ya udah langsung teu jauhan keur ngisi nya keur transaksi jadi pasar di luhur kasur nya terus bae di meja di dapur keur dahar imah urang jadi pasar. Lamun geus pasar kos kitu teh saha jelema nu endek ka Allah berarti henteu mentolerir tentang pasar. Kaluar tina karamean pasar sebab urang mandek ka Allah hubungan jeung manusia putuskeun. Nu mantak jelema di akhir zaman kuari endek ka Allah teu boga TV jeung teu boga HP eta geus hebat jasa kuari. Teangan kiai nu teu boga TV. Oh aya teh lembur teu boga TV nya mah. Coba bere. Bareng dibere teh narima kamari teu boga teu kebeuli lain nu kos kitu ieu geus teu hese tun ndenduk ka Allah teh hese derajat teh datang ka dinya bae datang ka HP derajat manusia amiluna datang ka dinya datang ka TV amiluna datang ka dinya tapi lamun ditasblangkeun aing mah deuk ka Allah batur butuh ka aing deuk ngaji ku aing di pagahan aing makanya embung aing mah kudu hubungan segala partai jeung organisasi jeung pemerintah mah sebab lain urusan Quran tah mah aing bae ngan tetep aing mah ngadoakeun bae sebab ieu negara aing negara urang aing mah ka Allah bae geus bae sigeg nya nama bener-bener tungkul kana paculeun cak urang Karawang teh teu ngueut kayungan teu gedag ka angin hiji bae Allah delekeun ke bakal sengit likulin darajatum mimma amilu ngan tadi teh apaan geus tadi ke tadi 7 juta bagi 2 nutul bagi 2 tinggal beak geus kabeh ieu nu deuk ka Allah nu mana ku jol ieu kiai boga showroom anu ieu gonta ganti bae ka showroom sarua bae nu ieu kiai teh kamari langit biru milu ngagaruling di langit biru datang ka kuari teh duit masyarakat ge can ka kembalikan ke teh kiai nanaon atuh can ka Allah ka langit biru ka Allah ge lecen lewat langit biru wah blon kiai ai teu beunang aya nanaon haju bae milu walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya wa rabbukal ghaniyyu pangeran anjeun Muhammad anu kaya nu sugih teu butuheun ka makhluk teu butuheun ka ibadah kulantaran teu butuheun Gusti Allah mah waktu dirusak bae ai teu butuh ka sia teu butuh ka ibadah sia sia ibadah jajang sia waktu ku aing layapkeun kumaha aing bae geus aing pajar butuh ka sia tsunamikeun ku aing sia besi aing pajar butuh ka ibadah sia modalan sia ku aing Allah butuheun mah ka urang Allah butuheun mah ka ibadah urang dimumule nu dimumule ku Gusti Allah teu butuh aing ka sia goni Allah besi pajar butuh dan rusak ku aing sia besi pajar butuh disunamikeun ku aing gempakeun ku aing sia dianginkeun ku aing ditornadokeun sia ku aing beak teu butuh aing mah tah mah ibadah jang sia aing mah nyieun bae Dzurrahmah cuman Gusti Allah anu sugih teh maha welas asih teu kitu bae geuningan henteu padu abong-abong Allah teh rusak bae sia ulah naon teu kitu
itu tuh adil tuh kos gitu mah zolim ngaranna teu kitu Zurrahmah Gusti Allah mah heula ke ieu jelema geus loba jasa nu main teu geugeuran ku Allah dibalikeun urang mah boga anak teu nurut sapoe 2 poe 3 poe geus jadi jinggih we ceuleuh dikulub sia ku aing keur mah lain anak aing sia anak tere dikulub sia ku aing dikulub urang geus kitu bae Pak aing Gusti Allah mah henteu mabok loba zina loba togel loba ngutus lah kiai supaya datang kadinya kiai dulur-dulur sadaya sing hade hirup teh aya kelanjutanana di dieu sok aya nu mararain aya we aya mun menang bagi 2 jeung kulanya cak masyarakat ieu kiai urang ye akur ye kiai akurnya dulur di dia kan anu sok ngakon ngomehan kotokan sok adu kotok eta kotok nu elehna jang kula mah nu elehna bae jang naon tuh kiai dipencit bae kula mah lumayan bae eta kiai nu kos kitu akur ye sakiana ye aya liwat tuh main gaple menang sia sit aing segala sit sarat itu beres ya utusan Allah ya kos kiai ya kudu dirantai mu utusan Allah Allah ngutus deui sugani mereda kuat ya utusan teh nyarita ke tah lamun engke nyana geus aya nu ngadenge hiji dua teu jadi disiksa lamun ke diutus coba ku ieu sakali diutus deui tetep bae masih kene kos kitu kene we nah ceuk Allah kakak ieu mah kudu diajurkeun ieu tah jadi henteu gampang kitu bae tetep bae Allah teh maha sugi tapi maha dedeh jeung nya ya Allah atuh pan ieu nu ngaji ge nu ka dieu sesa kabeh sesa nu baheula jadi pejabat ku Kalimantan jakeun ngajabat nama pagon nya ge korupsi sarua anu kamari ieu dagang di Tanjung Priuk dagang emang balaleunna jah henteu sesa ngan ku dedehna Allah kamari keur korupsi keur ngajabat kamari keur dagang teu beres kamari keur ngajawara tukang bobok tukang tarok ku dedehna Allah henteu dikukumahakeun kuari nyana ngadengkeun pangajian eta lain rahmat Allah sih naon aju ngaleungis di jero hatena ih jaheu nya beuh aing lamun teu kena rahmat Allah mah tuh cak aing ge deres da sia beuh aing kuari mah bisa ngadengkeun pangajian tanya ku pamajikan atas di mana kah? Atas ngaji di Cilongok. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas azan hes. Udang-udang asar kak. Tadi lain ngaji, balik ngaji dahar aja hes yak janat teh. Lain salat encan waka salat ieu mah karak ngaji doang. Rahmat Allah karak datang ka ngaji doang. Antep gede heula kage ku galedeg. Rahmat Allah lah kakarak datang ka ngadengkeun ngaji bae geus uyuhan tah geus sakitu ge geus uyuhan aya jelema sugih teu daekeun ngaji teu daekeun naon eta kan siksaeun Allah ngaji teu daek zakat teu daek abrut-abrutan bae di mana hotel di dinya aya nyana di mana kesenangan di dinya aya nyana kuari kakolotnakeun ngaji aing mulai ngaji kamari lamun teu aya rahmat Allah ketika nyana teu zakat ketika nyana aya di hotel ketika nyana keur aya di tempat leklu dan lain sebagainya meureun mun lain rahmat Allah geus bae di dinya siksa da Allah mah babari ku galedegkeun habek kaluar ti naik klub jeger tuh HDG urang mah kos kitu bae pan HDG Allah mah pan teu kitu iske heula tenang bae heula nah kalem ke beusi pada zalim Gusti Allah teh ngadenge nyana aya pengajian ngaji ngaji sekali 2 kali 3 kali cak pemajikan bang ngaji iya nyeritain apa itu zakat udah ngejakatnya baru ngedenger doang gitu ngejakat mah nanti aja dah rahmatna kakarak datang ka ngaji doang encan ngazakat encan ke tungguan ke tahun hareup kos Kangjeng Nabi dakwah Kangjeng Nabi teh dakwah pan kos kitu lain nurut endahan ka Kangjeng Nabi ngahantem endangan ka Kangjeng Nabi nya aya Sayyidina Umar pan geus kakerot bae kukula bae dani rasul dani artina dani teh geus serahkeun ka kula teh kos kitu leutik cek Sayyidina Umar teh
main letik-letik bae sih kumaha nyana teu iman sugan be nyana boga pemajikan haju anakan nyana teu iman sugan anakna jauh jasa pada pikiran lamun ente nu jadi nabi beres kan gantung kabeh geus teu lain nabi kos itu Firaun jauh jasa akhlak masya Allah urang mah puguh ka anak yang dikempit bae sialah sia anak aing teu nurut ka aing dipeujit sia ku aing urang mah deuk kitu bae lalaunan atuh bisa-bisa ngadawahan anak ceng waduh ya ceng umur sabaraha tuh ya tanya ku saing anakna bae kan marahan sia tuh ceng nanya deui puguh ngalahirkeun anak keur saha wah ya budak lain kudu leuleus berarti ceng ieu naon ya golok karantina dia mencit kebo ku ari mah deuk pake mencit anak ya geus heula cenah cepat beres lamun kula nu eleh anak lamun bapak nu eleh heueuh oge nya urang geus sajo kitu bae lalauna kakarak saminggu teh dek gaji teh dek sakola urang geus puyeng geus ka dukun geus ka mana suntik ngati bae kitu budak urang geus puyeng kakarak ge heula tenang lalauna ajak heula silaturahmi atuh ka kiai ajak heula ku urang ka pangajian ceng ngaji bae ngaji naon henteu aceng mata cekelan duit tah 20 juta beakeun di pengajian tah 50.000 bae nu dibeakeunana mah anu 29 mah ku abah dicekelan tapi nu aceng nya leutik amat bah ayo bae geus tah 20 juta disadiakeun saseubeuna 20.000 iya tah abah sakira siapa baru ngaji bae guys abah mah ka majelis sia mah geus didinya bae tah loba dahareun nya tah jadi dicombo ku urang so geus kalaluar kabeh anakna neangan abah ka mana horenganan nundut tah abah sia bebeja ngaji ngor dicarekan we ku anak teh Allah mah Rabbukal Ghaniyu pangeran anjeun Muhammad maha kaya teu butuh ka makhluk teu butuh ka ibadah makhluk jang urang tah mah urang ibadah jang urang ikhlas jang urang dibalikeun jang urang mah teu butuh ngan zur rahmat Gusti Allah maha dede maha nya nu mantap ieu sa yuziku mun Allah ngarsakeun lekapkeun ku Gusti Allah ya ahla Makkah ahli Makkah mun Allah ngarsakeun rusak wabeh wa yastaklif ku Allah digantian mempadikum sepada parai harajan kami mayasa kumaha kersana Allah baik kama ansyakum min dzurriyyati qaumin akharin sakumaha Allah ngajadikeun tina turunan-turunan kaum manusia jeung baheula dilenyapkeun ku Gusti Allah hanya sabaraha pasangan nu diasupkeun ka perahu Kangjeng Nabi Nuh selain leyak wabeh musnah cek Allah tuh tidak menutup kemungkinan masyarakat lamun geus bener-bener henteu nurut ka Kangjeng Nabi Muhammad kuari henteu nurut ka para kiai anu ngalanjutkeun perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad cek Gusti Allah aing mah maha sagala-galana nggak hosial ke zaman Kangjeng Nabi Nuh beakeun ku aing kabeh gas digantian tah kudu turunan nu milu di kapal Kangjeng Nabi Nuh bae sakitu atuh aing gampang jasa kuari cikupah bojong beak kabeh geus bongan ngadomplengan malulu adidas segala niki buku nyeri ya janu asli mah leuleus barang dipake waduh aing 5 lengkah ge borok aing suku ini produksi bojong ya kajen Gusti Allah awas kayak gini lenyapkan sia ku aing nah ieu keur cerita kos kitu gampang tapi Allah mah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmat dedes nyana dahar di dinya lumayan diantep ku Gusti Allah contoh geus lo baca Gusti Allah kama ansya'akum min dzurriyyati qaumin akharin kos gitulah Allah maha segala-galana nu mantap teu dirusak kampung lamun Allah can ngutus rasul teu dirusak hiji daerah mun Allah teu ngutus wali-wali Allah alhamdulillah baheula
diurang Hindu Jol Wali Sanga datang mulai tiditu Sunan Rohmat dilanjutkan ku Raden Patah besar-besaran jadilah negara Islam dilanjutkan deui di dieu ku Syekh Syarif Hidayatullah Banten ku Maulana Hasanuddin tidinya let ku hari jadi koski terus-terusan tapi pejuang-pejuang Islam teu eureun-eureun nyampaikeun risalah ngalanjutkeun risalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurut baik aman teu nurut baik dirusak ku Gusti Allah cuman ngarusak na Gusti Allah saetik sebab Allah mah hanya nyontohan unggul Allah maha kaya teu butuheun waktu dirusak baik ngan Allah Dzurrahmah boga dedek jeung nyaah ka urang mudah-mudahan urang kabehan sanajan pinuh ku dosa sanajan urang pinuh ku salah mudah-mudahan dihujanan rahmat ku Gusti Allah sehingga dedeh jeung nyaha Allah dipinuhan ka urang kabehan sehingga urang bener-bener aya dina ridho Allah di barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin